عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم فتحا كبيرا اللهم أكرمنا بفهم نبينا وحفظ المرسلين وبإلهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بالفهم وحفظ ومرور الحوادث أما بعد. Syukurini puji urang sagageun ka Datu Maha Suci Allah Rabbul Izzati, puja ka Datu Maha Kawasa disarengan syukur ka Allah Maha Luhur. Shalawat disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan Allah nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula wargina ka sahabatna bahkan ka kula sadaya selaku umat dan senantiasa berusaha meningkatkan ketaatan terhadap ajaran para alim ulama, para kiai, para jenjang, guru-guru singkuring bersama hadir, lugu singkuring dihormat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah setempat, lalu sampai hadir di Naiyoni, lugu singkuring dihormat, pengatur waktu, penjajar acara, para musliman waktu. Anu kusin kuring dihormat para bapak, para ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah berkat akhirna Allah dina yaumi kurang sadaya biasa hadir di masjid. Disarangan kunyati tikap mudah-mudahan ku hadirna sehingga jantenkeun wasilah. Sehingga jantenkeun juga lantaran hiji Allah Ta'ala dipandangkeun di surabaya sehat. Dibasikan kegiatan iman sinar Islam, dibasikan rezeki nusul turkina kubarokah Allah, dibasikan keturunan anu soleh guru solehah, dibimbing hidayah taufik serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju tidak ramah wargi-wargi dan sadaya mudah-mudahan Allah disehatkan. Kepada Rasulullah rahmatullah ditampi iman Islamna, dihabiskan dosana, ditempatkan di tempat yaitu dan juga di jannah. Menuju magaduhan kami mudah-mudahan sedikit dosa buka-bukaan, mengadukan hutang-hutang sehingga jalan kaum maluna sana. Karena kompak membudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para bapak, para ibu, ahli pengawasan sadaya nugu singkuring demi hormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah berkatan jiji hadisna Allah. Dina yaumi urang sadaya biasa hadir dina raraga pangaosan nu dibungkus ku memperingati dilahirkeunana junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Abi lumayan sumbi kana aya tempat. Ibu kenal kami? Sampai ingat kenal. Sarasta mah namanya Uwi di Cirebon maghrib di ka pasantren. Kalasan mulai guru Kang Haji Maman, Kang Maman wayahna di awal kene terus piwarang pengawasan. Sanes luhur ilmu sanes kibar pangabisa manupun dari melaksanakan takbir di rumah kawasan. Sok sanajan berangkat sampai mudah-mudahan kain barokah. Terus kenalan heula. Hari nabi abdi beli petak di mana wae nabi ma'agus muslim. Jadi ayah nu Islam, ayah nu muslim. Gelarna dua, ayah gelar akademis keluarna SPDI, sarjana pengangguran di Indonesia. Kalau rasa menuju aliyah masa sarengkan makruf waktu di baru
Dengan gelar bukan ulama, gelar non akademis, gelar MA, bukan master agama, tetapi minantu ajinan. Jadi no haji dikieu minantuna lain ajengan. Ulantaran minantuna rada deket-deket jeung ajengan, ai deket-deket jeung ajengan sok rada bau-bau ajengan. Mending bau ajengan, mending ajengan bau. Mending bau tarasi, mending bau tarasi. Hadirin para ibu ahli pengawasan sadaya nu kuring kuring lebih hormat. Dina ieu kasempatan urang sadaya wujudna rasa mahabbah, rasa cinta ka Rasul memperingati kelahiran Nabi. Batu balima kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam wa yadal marami wa marma. Surah Nawawi. Berjanji antara ayat Quran. Fatuba liman kana ta'dimu sallallahu alaihi wasallam mughayyatul marami wa marama. Kaji bagana zaman-zaman ngabungkeun ka Kanjeng Nabi kalawan sabener-bener ngabungkeun maka lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati kurang dina saat aina wujud rasa mahabbah wujud rasa ngabungkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi sok sanajan sebagian dulu kurang ayat tersebut abdi geus make jas make sorban di pegat mereka mana di sasaru. Cek abdi terek memperingati maulid Nabi, dan Nabi oke nanti pernah ngariung samuderi. Lamun Rasul itu pernah berarti kalau betul kan Nabi hari bid'ah perkara itu ayat di Rasulna. Bahkan namu dalil waktu bid'atin dolala waktu dolala finnar. Setiap perkara itu ayat di Rasulna sasar setiap sasar asuk neraka namu billahi bidalik lam kurang ngalim bila saat aina lembat kana neraka. Wah ini dijawab hari memperingati maulid Nabi mabungkusna dari nama paham ibu resep cangkang resep besi bangun ayat jauh di sisi jalan terpakai cangkang di arah mual senang betul sih bangun bahula calon salaki datang ke bumi rek ngalamar itu pakai cangkang di arah mual senang betul sih. Ternyata butuh cangkang, butuh esi. Gara-gara cangkang na alus, esi na sepuluhan kita esi. Iya teh kalau sana mau bingungan sana. Oh, sok bingungan sakit. Gara-gara dibungkus kupung peringati maulid Nabi, jadi syukur resep. Nganterin kudu muapa kok antara cangkang jeung besi. Dalam untuk akur antara cangkang jeung besi kakara disebut Nabi moda ibu. Bulan beres bulan suci Ramadan datang Idul Fitri kok bulan bersinar aminan. Kata cangkang jeung besi sami moal. Tamu datang geus semangat rek ngadahar kue kalau bade buka bersinar aminan. Antara cangkang dan besi beda. Kalau betul bid'ah ya tahu. Bid'ah itu berlarang. Sebab ayat penipuan. Atau enggak suami dicontohan. Zaman baheula makan baju teh langkan ya. Kalau baheula mah hayang baju teh terumpatan ka toko aya aturan kurut karung tadi bogenan dijemah. Tamus kun kasep pesuku baheula, laras gitu. Ayeuna mah alus kene oge geus jadi orang. Hiji waktu aya pemuda nu miskin. Hayang nikah tapi teu boga kolor-kolor acan bingung. Ayeuna neangan kurut karung kurut cangkang tali kurut pangaput
Darek yang kolor era baru lebah malaman pertama teu make kolor-kolor acan. Kalau aku istri gesah di akad dan diperosotkeun sarungna ka ciri kolorna hareupeuna aya tulisan isi berat bersih 50 kilogram. Kira-kira cangkang jadi disami teu. Pingsan ke pamajikanan. Aya awak leutik geus 50 kilo. Lamun mulu dari sinananduna kakara kalau betul kana bin aku dolala di anu nyasa. Kulantaran kadorong kurasa mahabbah rasa cinta ka Rasul kurang arieu didaungi ayeuna. Mudah-mudahan sing diaken janten umat Nabi. Sebagai wujud rasa mahabbah rasa cinta ka Rasul. Sedangkan hari rasa cinta cicing dina jero hate isukeun bakal cicing jeung jalma nu dipika cinta. Ngan kudu aya cirina. Saur Rasul teh nyarioskeun man ahabba syai'an kasuratikku. Saja manu cinta hiji perkara pasti loba ngobrolkeunana. Abdi rek naron ibu osok nyarioskeun Rasulullah. Lamun rek sare budak leutik osok pandongengkeun, osok maca sejarah Rasul atau ngadongeng? Sare budak anak. Osok teh antara kaduana aksiru ala sholawat nyeukeun naoskeun sholawat ka Rasulullah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya wa salatullah dawaman linnabi samsil bilqai rahmatan nabi salawasya dunya anan dunya akhirat Allah ya Nabi salam langsung sholawat mudah-mudahan kita dengan Rasul salam ya Habib salam alaika ulang ramekeun masjid, ramekeun madrasah, ramekeun bumi, ngaoskeun sholawat ka Rasul. Da baheula mah budak ceurik oge kan sok maca sholawat. Terus ayeuna lamun budak leutik maca sholawat atawa dangdutan. Isuk-isuk budak panas di gunung moradi ais budakna sakitnya ku di sini sareng. Lain kalah tambah cager tapi kalah menerik. Abdi ngaos di Cikalong aya ninilah geus teu boga budak naoge nganceng abdi teh boga incuk-incuk genan geus teu boga kene salaki ini boga yo geus salaki bari pamacakeun sholawat. Cenah berat juga setiap rek sare diusapan sirah larak salaki bari ngucapkeun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masarek romantisnya baik. Tapi rek naros ka ibu ge penting arek usapan sirah salaki bari maca sholawat. Lamun kegaduh ulane kan salaki baheula. Yusapan sirana Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baringan rumah dina jeroatan ya Allah, sangat aku solekan seperti soleh Nabi Allah Muhammad. Diusapan sirahna, dulu lagi mana? Diusapan sirahna baringan doa. Wasilahna kauskeun sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim deui. Sabari ngaji lain dalam besok ngilangkeun kaikhlasan. Ibu-ibu disampeut cerek ngaji moal bagian ajengan saja teu hayang. Gila, gede. Jadi ayam sok pulang beli ajengan. Cuman rek nyangan kamu rek tinggal ajengan. Ngawasin sholawat ka Rasul hiji. Kedua, Rasul lahirnya nang selawat ittiba Rasul. Taat turut karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi ayyuhan ma'untu bina jitabil amril bukhari anjeng seorang utusannya dapat perintah diturutan Allah ya Nabi. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sanajan perintahan Nabi secara nafsu mah berat. Tapi lamun kadoro rasa mahabbah, rasa cinta berat sok jadi hampa. Bapak baheula rek apel sok sanajan hujan badak. Melaan teu aya hujan, teu aya angin rek ngadatangan. Sok urang bayangkeun zaman baheula nya. Diciwit ku kabogo lecet nikmat bahkan dibuleut dan kenangan terindah. Korsul Habibi atyabu min surbillah, pancubitan kekasihku lebih manis daripada minum susu. Makanya kak susu itu ayah. Rek makan. Sok sanajan bencana, lamun teh maka dorong kurasa mahabbah pasti dijadikan kenikmatan. Pertarosanana urang geus bener teu cinta ka Nabi, geus aya teu rasa cinta ka Rasul sehingga daek ngalaksanakeun parentahan Rasul. Ieu sebab dicontohan. Iya. Buka iraha budayana pada budidaya Islam teu aya. Setiap malam minggu, setiap pemuda sok aya mah apa ka kabukokna. Sok aya di dieu. Kumplitnya. Hiji waktu eta kabogona rek apa hujan badak, istrina nyeri beuteuh mulus. Kalau jam 8 penting diketrok pantona istrina bingung dibuka kumaha teh dibuka kumaha. Dibuka da terjadi punten teh dibuka da arjunan datang. Kadorong kurasa mahabbah ayeuna dibuka dimanggakeun cawi. Panto ditutup, jendela ditutup, dah hujan, lupa ke dapurnya nak cai. Kalau barang jodoh cai, bijil angin. Biasanya di awal nama mengesan, tapi bangunan aku dilain. Beda jeung lalaki, alat laki mah biasanya tarik. Nggak sabab tarik. Sabab harusnya ya mingkai.
Bijil angin mul kata. Tengah imana letik atau letuk dari kamu boleh jadi istrinya. Aku kenal kita ini dari para kata saya kamu menang terus dari kau nanam pada kalau orang kenal cinta cobain lagi semua tanggal lah. Kalau barek sare ibu bijil angin kira-kira disebut bau nama. Ada yang salah kan modal saya gigit air bilang. Kalau orang merasa paham, wah secara dan bencana nih jadi kan nikmati sampai udah bobor. Artinya sok sanajan bencana lamun kadorong kurasa muji rasa mahabbah ka Rasul jadikan sebuah kenikmatan. Salat 5 waktu cek nafsu mah turun tapi perintah Rasul kadorong kurasa mahabbah yang menang ridhona Allah. Salat berujuk pamegat salatna berjamaah kosong berjamaah antara sholatna berjamaah ame para bantu-bantu imam salah di subhanallah imam batal di munfaridan ibu sholatna di bumi cek Rasul sok salian di sholat anu pandu dilaksanakan sholat anu sunnah aya sholat Tuhan yang rezeki bantuan cara dia kurang nuker neangan rezeki di luar kesang badak, kesang letik, ibu di bumi beberasi nyamuk, gegero, beres kabehanana, buru-buru sholat duha minimal 2 rakaat, 2 rakaat minimal, angkat ke pandangan ngaku maka Allah, nuker neangan artos na caroge, ibu numilu ngadu akte, oh sok taraman luang caroge. Nutara lamun sarang itu temu anu itulah manyun. Sebab kan air rezeki lain urusan manusia, tapi rezeki urusan Gusti Allah. Ku Allah geus dijamin rezeki, nah. Nu teu dijamin ku Allah maka aya. Yakin dijamin rezeki? Air rezeki mah nu geus karasa. Belum tentu milik kurang jadi rezeki kurang. Ibu kena goreng lauk eta ucing bakur lelenya atau gitu tah. Beres ka goreng dijahitkeun poho dari kurban kalaya tamu ngobrol ngalen itu. Tamu geus ini ka dapur geuning beak lauk teh bisa sampai buntut-buntut nakan cing rezeki saha? Rezeki ucing kan milik anu mata kali ucing masuk halus hareupeun goreng hareupeun mah halus mumun mangga tukangan ngobrol bisi ibu garung kurang kali istri kayak apel kabogona bisi ngabudi uncing udah ada inti malam minggu ae mau apel cek ibu teh jangan pulang lamun teh milih jantan fitnah di masa mumun ibu mangga abdi mualan ibu jeung bapak mah geus turu ulah mami teh ngajak mana sare ke indung bapak anak beak budak ngapuri naon rezeki dijamin ku Allah kahayang teu dijamin ku Allah. Sabab lamun jama gede kahayangna gede kahayangna nu aya dina jero hate teu nyambung jeung takdir Allah maka bakal kasiksa kahirupanana dakan nikmatan nu hakiki lain di dina harta benda nu loba
Tapi kan iman nu hakiki kabenaran hakiki cicing dina jero hate masing-masing. Laisal gina an kasratil mal walakin al gina nafsi. Lain ka asupkeun beunghar zaman loba hartana tapi nu kasupkeun beunghar zaman beunghar hatena. Nu disebut beunghar hate ari dzul ismatillah. Ridho tina pembagian ti Gusti. Kosok ridho kana rezeki ti Gusti Allah. Salah kisah minggu mau duit 50.000 sekali itu. Salah kita tak usaha, salah kita mana udah wayahna jadi kurang kerugi mawa duit 50.000 panon polotot siga jengkol bibir monyong gus monyong katanya. Kata duit 50.000 dikual-kual di alurkan karena banget salah. Itu kira-kira usaha rugi dulu. Ker masalah itu udah tina pagawean rugi ditambah ayam duit 50.000 ditariman copot pagi boleh kudu gawean gawean. Dan kesehari besok ditanya kemana duit 50.000 lain di dulu kabel. Lu letik leungit nu gede kan ukur dina bayar. Udah ini kita sengaja. Tapi kan mana dia kok ada ibu nih. Ibu enjing Allah di pasar rezeki tadi goreng pedak dahar. Katingali tantangan masjid hayam asup kena jero hate kabayakeun mun dahar jeung daging hayam ieu atawa digoreng asani mah ditopokeun tatangakeun masjid hayam angge dahar teh kadaguan tatangan nangkeuran disebutan naon jam 8 tatangna can nganteuran jam 10 can nganteuran kene urang can dahar di imah jam 8 nepi katurun ti imah datang ka hareupeun imah datang eueuh tos bareres atos tos beres sampai teu nganteuran bahkan dendam jero ate ciri keur disalametkeun nganteuran ayeuna pae bisu moal diari moal berek mun boga milu jam 12 can nganteuran kene pedati sambal nanti sanu nanti gara-gara pikiran kalimat anu aya dina diri kalimat berbeda jeung pedah bapak lajo dangdutan kosong lajo dangdutan tas nikahan lajo dangdutan tapi tas nampil nikah eta aki-aki di kebun sampuk teu lajo melotot sing abdi teh lain kaharep atuh mereka ciri jelas aja pentingna tahlilan pas pikiran abdi dibere yasin tapi cinta yasin adalah di sekolah sampai kabel ibu lagi kelas saya ngerti dibere yasin cing bapak kelayo dangdutan masuk muda kalau mangkanin artisnya putih landasi gurus tinggi langsing dada berisi kahanapna make rok mini lurus da make setopi luhurna caga katepean katempo asup kana jero hate mun boga pamajikan kawas asa senang setan kana jero hate balik ka imah pamajikan keur dina kursi make dasar ngomong kale suku ditayakeun kana meja ini angkatkeun ka urang eta bulu kerang sing gadangot jeung salah ieu asa beda tetep pantai jeung tilu pamajikan awak wadak cemui ngadahat kudu sampung asup pesetan kana jero hate manya kudu perkopi manya kira-kira lamun ngabayangkeun aya di luar kudu jero imah moal
Alhamdulillah awak badan mungkinan budak. Wah, we dikeuleuh. Atau ibu-ibu muda zaman ayeuna kan zaman media sosial aya Facebook, aya WA, aya IG, Instagram. Di tayangan turut mantan kabogo dina Facebook kapan nih? Di foto hareupeun imah 3 tingkat mobilna halus. Mun aing kami baheula kasih dan bukeun mah katarang salah sampe. Mulai komentaran assalamualaikum waalaikumsalam dina komentar atau dina info. Geus dina info panjang lebar dina info atuh nyebutkeun nomor WA terus. Inten terus-terusan hubungan tika jauhan dari ngalih kasep kene jangkul badak gimana 3 tingkat mobilna halus. Penting dina imah batur. Kabayangkeun kalimatanan boga harta loba moal kataran sarasa model kieu. Ari ngagereret ka saraki keur sare make kolor ngarengkol dina kursi leutik biru. Cing kira-kira lamun ngabayangkeun perkara aya di luar imah moal. Ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Rasulullah sallallahu alaihi momentum dilayarkeun Rasul urang tingkatkeun berjamaah sampai hanya kalau urang teu bisa ka mana-mana. Sebab Allah geus dibasian panyawat mageuningan ukur cicing dina kursi roda katingali batur make kopiah make baju koko di sarung ngabri ka masjid lan ukur tinggal hanya kaya Allah lamun abdi jag-jag hayang asup ka masjid berjamaah seperti batu. Kakara di alam dunia diberi banyak ditumpul kesanya kapol lalu disunan disepi ke akhirat. Ibu-ibu ya Allah hayang teuing abdi asup kana pengajian seperti batur mingguan, 2 mingguan, 3 mingguan, bulanan. Padahal terjag-jag terasup kana pengajian, pangberat-berat ngadidik pamajikan lamun teu terasup kana pangaos. Sok cangkeun geuning anu beunana mangga ibu-ibu anu biasa dapat anu biasa pangaosan di antos jeung mentara biasa teh dah aing mentara biasa ieu mangga. Di waktu mentara biasa asup kana pengajian ceuk tatangna teh peuceul sinanteungeun pangaosan nu guru kakar ngaji sakali geus digeureureukeun sinanteunna teh naos isukna teu hayang-hayang teh hade disebutkeun sinanteunna ata pula sok tundur model Idul Fitri dia ibu-ibu Idul Fitri aham kuraan ibu-ibu mabarisi ligam masuk gitu silih cium jeung tatangga berdakan kana teh nyengle leutik burung teh geus kabibir sigana sadar sabab ditungtung we tan nepi ka tungtung kulon silih cium koco hampura abdi asup we ka imah sok mah gabung salah kita aya aturan pa era-era rek si hampura padahal gede dosa mah jeung batur aya aturan silih repe we salaki jeung pamajikan era salaki ogenan era osok era kan rek salaman era antel dengan sebagian kulit bahasa teh kunaon bisa salaman jeung salaki era
Nah, malam Jumat anta sakabeh ku itu era. Ke sekolah mah perjuangan itu. Ayo ora pandangan hidup. Ke sekolah mah perjuangan hidup, hidup dari perjuangan lah. Kulantaran paera-era cek salah kita mana budak hampura bisina pakak kurang loba dosa bapak teh cek ibu teh tak kudu loba dosa minta hampura ayeuna mah teh kira-kira tahun isu teh kan salah kita minta hampura deui mah hayang-hayang di ayeuna minta hampura apa ya. Tingkatkan berjamaah. Nah, pada yang ini hikayatnya Rios. Dina tungtung sirotol mustaqim hiji jembatan anu maha panjang. Ipisna hiji buk di belah tujuh hanap nanaraka tungtungna surga. Aya umat mukmin anu kerjaan kita harus malaikat ibadaan tetapi yang mukmin kunaon anjeun jadi wayang mukmin. Malaikat kuring tes kesambut juga sirotol mustaqim. Bahkan di tafsir Yasin dunia ulang-ulangan kali kuring kata boga amal bisa diharapkan bukan sirotol mustaqim. Teu pernah naik haji dah teu mampu, teu pernah kurban dah abdi teu mampu. Cek eta malaikat naanjeun osok berjamaah di masjid. Abdi teh osok malaikat undang ke masjid sok anjeun dipake berjamaah. Naik masjid ulu ilal jannah mudah-mudahan ieu masjid teh sing jadi jembatan, sing jadi kendaraan pikeun lebet kana surga Allah. Rasul ibadah kan duit kabar sampean anak pernah urang ibadah duit kabar sampean. Lamun imam nila osok kurang ikhlas tara. Komo lamun rek tarawehan, sa imam rek batita eta. Maka genting ngan mesti nurang aja mun imam nangis tapis. Ibu atau bapak we gaduh sawah nungeng isu-isu pergi ka lowor macul atau ngaramne kok sok kamu kantor kunaon nungeng beuneusan dina waktu kasolatan lagi di amak-amak dugi kabar sampean ibadah harus salat Tuhan dilaksanakeun salat tahajud dilaksanakeun lamun teh anjeun hayang diangkat derajat ku Allah sok anjeun laksanakeun salat tahajud upami kalepat dina ta'lim muta'alim saja mah istri jeung caroge tahajud babarengan kata bawah min dzakirina wa dzakirati kasiro dituliskeun golongan istri mikir golongan pamabeut anu mikir kasiro kalawan mikir saloba-lobana abdi rek naros umur sakit rumah tangga pernah tahajud babarengan. Pemberian nikmat di masjid salah kita diangkat diharap atau sakalian di bumi mah sok akan diharap bisi isukan ditanya ke dina poe kiamat lah teu bisa ulah nyebut teu bisa kan sok diharap teu bisa ngadu anak cenah ngadu anak ku basa Sunda oge nang Allah kuningan beres salat tahajud babarengan salah ngangkatkeun pandangan nek teu bisa ku basa cek salah kita ya Allah kuatkeun iman abdi iman keluarga abdi lebetkeun abdi kana golongan jami anak kene rohal nikmat biro kariduan cek ibu teh amin sora amin istri lebih nikmat dibandingkeun sora nyanyian biduan sok cobaan ku bapak pada nyoba anu ieu ibu ngaminana sing husuk lah cari murah cek bapak teh ya Allah rugi kireun aya sawah hoyong ka pilih amin hari kitu mah ulah make hari kitu jeung ngaduana tuh ada umum ulah khusus isi jadi pasea cek bapak teh ya Allah soleh deui pamajikan abdi cek ibu dina aing bunggul doakeun awas ya ke soleh wae komo lamun kieu ngaduana ya Allah abdi teh alim namaan istri kan hoyong nyobian nabihan ke toha ulang mulai goreng aminan kira-kira apa ibu di aminan mual
bertemu sibur mah diketok ajur kata ajur babareng. Lamun teh mah bareng salat tahajud salaki cing pamajikan. Kata Allah minadzakirina wa dzakirati kasiro. Dituliskan golongan isim dikir, golongan pamagat dikir kasiro kalawan dikir saseueuseuh. Ya Nabi ya Rasul ya Habib salam alaika katibu pas di rumah batas saya mau tanya pas itu katibu ciri cinta naka Rasul nyontok karena perilaku Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Yang ini Nabi Rasul aya contoh anu hadir di jadi umat Rasul nyontohan dina berumah tanggana. Rasul ka istina tara nyebut ngarang tapi bahasa aja Umairah yang tu merah-merahan pun teu kurang aya hayang geulis baba pernah. Ka istri sorangan dibutuh geulis. Anu geulis pangimukeun kopi anu tara. Atawa ibu kasalake anu kasep kasawasna. Nu kasep nah, lamun kita memberikan penghargaan, semakin besar kita memberikan penghargaan kepada orang lain, maka semakin besar pula orang lain akan memberikan penghargaan kepada kita. Ngomong. Betul. Ibu tas isa jeung bapak, cek ibu teh lamun teu aya bapak mah berurang teh moal bumi, budak mah bisa sarakola. Cing ibu teh nuhun bapak kana masih anak pakang nakal kalbi. Wah enggak teh salaki, da yakin duit jaluna bakal kaluar. Biasana salaki tara dibikin ka besok nyumputkeun duit jaluna hiji jang meuli budut, kadona jang meuli utang. Aya ini nu sok-sok mata kalau menjaga salaki geus anu kana museuh hirup kamu maju. Kalau mau maju mah ibu jumpa cici. Kulantaran dipuji salaki teu kanyahoan aya nu nakolan katel. Tukang bakso sigan ngeunah heula ngedahar bakso. Dina pokoknya biji teh nu beureum jeung atuh meuli jeung ibu teh aya beurang ditanyakeun bukan gitu tapi kunaon ayeuna jadi biji kulantaran aya penghargaan semakin besar kita memberikan penghargaan kepada orang lain maka semakin besar pula orang lain akan memberikan penghargaan kepada kita pula hayang dihargaan batu lamun tiap urang teu mampu ngahargaan kana jadi tingali akhlak Rasul babima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhal ghalidhal qalbi lam fadhu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum bil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalawan rahmat Allah anjeunkeun lagu lemah lembut bijaksana. Aida minu bijaksana teh menghadapi setiap masalah teh husnudon ka Gusti Allah. Mungkin cek manusia goreng cek Allah. Ibu jeung bapak kaitanna rek ngalomo budak pucuk. Aing ngaranna kolot ka budak masuk sakana di bawah. Caum pangbadak mana pika pangbutikna dibawa ada inget ka budak rek ngalomo ka Jakarta. Timimiti seuhana pika butikna dibawa.
beas mau aya nangka atah kena kira di bawah PK 2 karung bawa lengkap naik karena besu di Budiman bis naik bapak jeung ibu subuh-subuh darus eta teh kanyahoan bapak teh keranya ribut musibah atau nikmat musibah cek bapak teh daguan mana budak kuring rek ka WC ulah turun ka WC cicing di WC mulas teu daekeun biji 5 menit 10 menit setengah jam bapak teu daekeun keluar cek naik teh ibu ieu geus tetes bade berangkat lanjut lagi di posisi revisi cari wasu iya bos kos bade berangkat kos sepak kos dan ngeteh cek ibu teh antosan pun lanjut kacang keluar di WC tos sepak cewa kos nggewe atau naik kana bus kedua ibu bari amok bawaan 2 karung digusur bari nak kamana bapana budak naik karena bos luka 2 akara bapak nak keluar di WC bari memikir kolor cek bicara kamu cek bapak nanti kemana bos ini renau atau siapa di WC dari butuh ada renau atau tadi pira dia lepur dengan pakai cengek genep cek aing di pantas dia yang nonton cek aing di sekolah dia mau sangat dilebok terus daerah nyalikan salah di harupun pedagang asongan terus daerah nyalikan salah di harupun penumpang UCC naik bus luka 2 salah kita nyanyikan kemana cair teteh akan rebus orang apa di tengah perjalanan mungkin wartos bus luka ini asup karena jurang maut sadayana perantara sana Allah dalam negeri kalau kita mau selalu ibu ngatur ke nuhun kasalaki nuhun akan terjadi betul dalam terjadi betul orang akan bermilu kajuran kabehana satu sisi musibah tapi mungkin wae nikmat dikasih gitu Gusti contoh wanita ide bijaksana menghadapi permasalahan aya nu dagang es na aku tak mana aku dagangan itu tersamen nu hiji payu nu hiji teu payu teh kira-kira nu teu payu panas moal kurna mati sadagang es nu hiji payu nu hiji teu payu lamun hatena keur goreng panas hate aya aturan budak rek beuleuh mah rek mesek kakara rek ngalandangan teu cios pindah ka tukang es nu payu kan kuna ulah nyeri hati, ulah letik hati ngadua weka Allah ya Allah alhamdulillah ada rencangan abdi payu alhamdulillah ya Allah rencangan abdi sibuk payu tapi abdi kan periuk rezeki di Gusti bari perem-perem ngadua teu kanyahoan mobil mundur jeger teh nabrak tangguhan es bae kabehan cenah boga mobil teh kahampun teu na teu katingali eta mah sabaraha ke antapara bari amak 1 tahun dibayar terus buka mobil teu pernah ngaladangan es bean kabehanana terus balik pangeulan babaturan nu tadi payung rumput teh kesan masih kene ngaladangan tuh hari itu mah isuk dagang es rek dagang mobil murah jadi waktu hari tamu mobil diundur itu hakikat aku Gusti aku pindah ke rezeki di boga mobil ulah dengan mobil mundur silakan ayo main buru-buru balanggeun paling oke kalah dicarekan kalawan rahmat Allah aja berlaku lemah lembut namun hati anjeun sikap anjeun kasalan batu minta hauli maka maranehan bakal ngajarauhan ka anjeun kadituna bahwa anhum wastaghfir lahum sok hampura zaman nganyadikeun kana hati anjeun Rasul setiap ngalangan di Tuhan diusap ku Rasul bari senyum kira-kira urang lamun aya tangannya Tuhan senyum moal ngalangkung di Rasul di Ciduan diusap senyum
Dari katilu kalina di luar daya diteruskan ke sahabat ya ashabi, wahai sahabat kami, kamana ya zaman besok dibuhan ke kami. Dan sahabat ya Rasulullah anjena kedamang umpat Rasul kabina ya Aisyah. Nah ayat tuangan di bumi ayat ya Rasulullah sepotong roti kau tuang Rasul kami bungkus Aisyah. Kuireng nalong anu kering panggulaan Rasul nalong. Lamun ayat tatangga pernah nganyarikan karena jero hati panggulaan kering sanggup bungkus beas panggulaan. Awalat seperti itu. Cocok. Gini ngejaga-jaga so kayaknya dia begitu sangat Rasul dihina Umar bin Khattab nafsu nah ya Rasulullah istadrimati kunuko ya Rasulullah izinan abdi rek ditepah beheula zaman mahina ka Rasulullah. Ya Ummi Umar bin Khattab tuduh ila Allah hadura Allah Allahumma biqauli annahu la ta'lamun. Ya Allah tuduhkeun kaum abdi sanyana kaum abdi tapal saha ari abdi. Nu ngahina kala dibalik aku Rasulullah sallallahu alaihi sok hampura zaman nu nganyarikeun ibu ningali perilaku salaki kamana-mana mawa HP rek sare batuna dibuka ka WC di bawah nepi ka teu lesut eta HP hiji waktu rusuh ka WC rang HP-na dina karsu salaki keur cicing di WC aya pesan masuk karena WA dibuka ibu fotona istri sayang kira-kira ngampura mah tos obo acan padahal aki-aki jeung nini-nini aya bobogohan gitu ya tos obo acan dibalas dua kata atos tapi embut we kasalira kira-kira harta ibu panas moal isuk-isuk ayo we deui isuk-isuk atos imam acan bobot teh enak imam embut we kasalira mungkin merolong pamajikan keluar sakit di WC paingan HP dibawa kemana-mana harupun ayah cahaya dina gelas tadi lu sia dulu jadi dia wae paingan taruh duit ayo mantep dilelengkeun HP pejer pas sehat main tapi cobalah mau ibu ahap pun kena abdi teh ningali HP jadi aya SMS di istri pilih teh maaf kagoda ku setan dikawe berasa baca pilih teh maaf kagoda ku setan terasik embut kamurang kali nu aralin urang teu acan mampa komod dina sudut keadilan pamarintahan aal dina terang si asawa semoga pemajikan ibu coklat apa nata dulu terus sia-sia Bajet kabrehana Paku anhum sok hampura ku anjeun zaman nu ngajadikeun kana jero hate paingan atuh pangalus-alus na amal cek Rasul Abdul Akmal Samsu pangalus-alus na amal teh tilu hiji ngahampura ka zaman nu nganyerikeun kana jero hate kadua barang bere ka jalma anu koret sok boga datang koret urang di antara komod dina bab nyambungan ari nyambungan sodako atau jual beli sodako jual beli lamun sodako hek cari ngabutut masuk geul tanah panas ngabut 50.000 dibuka teh jahe na punggung bakat dibogaan tahun bagus hasil sanggup nagari hanya kalah 50.000 tantangan ngaliwat ke harus beriman ucap teh kemana mereka mau ngajak sekarang pertama putih tapi yang banyak tahu sok ayah dia gitu sedangkan kita jual beli lalu jual beli baru dibuka awalnya itu ibu ya jair na 7.000 aja imawan bukan 20.000 dipastikan mau cari ngangatun antosnya lagi cari mantap kudu lurus lihat nah barang derek aja sama anu koret
cing lamun geus boga salaki koret masa kuwi pun diberean. Salaki koret boga duit oge antara barang bere. Koret salaki teh malam Jumat di toilet masa kuwi pun diberean. Ini saja mau koret mah. Kudu nama buru-buru di berean ame jadi kecuali lamun berhalangan gula eta kan sok jadi bahasa amanya kayaknya tenang masalah karena itu sejarah nama tina di toilet besar lagi di bibir teh kekerhe toilet kehe hari itu toilet kehe begitu tadi maksudnya nggak tadi kekerhe kan jadi bahasa amuk di kurang. Barang bere ka zaman korek mengkumpul silaturahmi ka zaman pegangkeun silaturahmi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum sok anjeun ngahampura zaman ngajakeun kana hate wastaghfir lahum jeung pambentakkeun hampura ka Gusti Allah wasyawirhum bil amri musyawarah dina sagala urusan faida azam tawakkal Allah di mana-mana anjeun ngajak di urusan sok tawakal ka Allah sebab hasil dari urusan manusia tapi hasil urusan Gusti Allah sawabi iman la tahrikun aswara ahdan kayeuna kahayang manusia moal mampu ngadogah takdir Allah seperti kieu. Jadi urang mah kudu usahakeun we jenengan hasil urusan Gusti Allah. Tos jam sanes terus lagi. Terakhir hiji urang muhasabah. Urang tilu eta di atos beres. Sanes terus dipanjang-panjang di sini kita terang. Sangkul. Jadi ibu daya terus ngomongin wae terus ngahiti. Urang ngaoskeun istighfar belajar jeung ngaoskeun sholawat sasana. Urang muhasabah kana dieu. Dan kehidupan orang mau apa deui deui. Yuswa Rasul 60 tahun. Umat kami mau apa deui dan lamun geus umur 40 tahun geus mulai jadi sagala karasa waman amin kudu nabi sugih zaman dipajakeun umurna ku Allah cirahi kurang paling nabi kurang tanaga nabi kurang lempang dengan umur geus ditraktir geus kolot sedangkan bagi kolota ya aturan urang beuki loba maksiat daripada ibadah ka Gusti Allah kahayang masa panjang kene ukur kepada hal maut bisi maut adodo nu hadir dina ieu kesempatan lain zaman bersih tapi nu hadir dina ieu kesempatan zaman ngobrol putus mungkin wae nu ngobrolna lebih gede dosana daripada bapak ibu sadaya dan apa dosa yang bagi diri masing-masing cek Rasul teh sabdo miro katanya kepada dia anjir masing-masing ulah nanyakeun ka istri, ulah nanyakeun ka carobi, ulah nanyakeun ka anak, komo nanyakeun ka tatang moal apal dosa kabeh anak. Tapi tanya hate urang masing-masing moal apal dosa. Lamun urang ningali guru dosa itu gugur dari bandingkeun jeung dosa nu pernah urang tidak mulyani seueur kada dosa. Lamun urang ningali lautan dosa itu luas dibandingkeun jeung dosa nu pernah urang tidak maka luas ke dosa urang pertawasanana kayak rumah mudah-mudahan kayak suka di akhirat amat dosa di hadapan Allah. Kumari sakitu di akhir yang pengawasan kurang berlebih bangun dohi kurang buka kurang batin kurang ngawas istighfar sasar kiri. Diyakini dipayang dosa ingat kurang dipindah mudah-mudahan kumulai barokah istighfar di Allah nurunkeun pangampura ka urang sadaya. Sehingga orang boleh nanti naya pengawasan di langkaian bersih, tenang, senang, siap menghadapi problematika hidup. Melalui barokah istighfar gelinda wadih kurang keluarga orang tatangga orang
anu teras-terasan maksiat mudah-mudahan Allah dulu hidayah sangka tauhid. Melalui barokah istighfar putra putri kurang sadaya sikala betin putra putri anu soleh terus soleh. Ngajadikeun kebanggaan di akhirat, ngajadikeun kasalamatan di surga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokah istighfar anu sulit gelarian rizki sini jembar ke rizki. Nubaga ruan hutang piutang sehingga jalan kaum malu kesana. Lembaga pendidikan agama sebagai janji kekuatan umat Islam. Wabil khusus lembaga pendidikan wayang hijau sareng lembaga pendidikan dipimpin wakil mudah-mudahan sing aya dina kamajuan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ajengan, para asadi, wal asadi dari pasian kakuatan kaum berhasil perjuangan Rasulullah. Sakali urang turunkeun panuntuhir dari panuntuhir dibatasi ku Allah urang bukakeun panuntuhir. Konsentrasi pikiran, konsentrasi hati, konsentrasi anggota badan. Urang ngaos istighfar sasaleh. Astagfirullahaladzim wa tubu ilahi sareng sadaya. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilahi. Astagfirullah